Wasta abi Raja Zendaviyati ti kelas 10 IPA bade ngadongengkeun ngeunaan sasakala Talaga Warna. Zaman baheula di daerah Puncak Bogor leuwih tepatna di lamping Gunung Lemo sakitaranana. Pagunungan Megamendung aya sahiji kerajaan nu ngaranna Kuta. Nah, Teu kapidu teh tadi. zaman baheula di daerah Puncak Bogor leuwih tepatna di lamping Gunung Lemo sakitaran pagunungan Megamendung aya sahiji kerajaan nu ngaranna Kuta Tangeuhan. Ngaran kerajaan ieu teh asalna tina kecap Kuta nu boga harti tempat jeung Tangeuhan nu hartina andalan. Kerajaan ieu oge sok disebut Kerajaan Kemuning Kemangi. Kerajaan Kuta Tangguhan dipimpin saurang Raja Prabu Swamalaya. Nu istrina Pamerwar Ya, nu istrina Prameswari nu ngaran Ratu Purbanamana. Di mangsa kapamimpinana di masa kapimimpinanana kerajaan ieu teh kakoncara damai, subur, makmur jeung tentram. Teu aya hiji oge kaluarga nu kakurangan kadaharan. Namun sanajan kitu, Prabu Swarmalaya jeung Permesari can ngarasa bungah sabab mang taun-taun milana kawin maranehna disabab. Nyebutkeun nama. Sabab. Udah 3. sabab mang taun-taun milana kawin maranehanana encan dikaruniai pun anak. Padahal sagala cara geus dilakukeun sabardi inuman jamu tradisional nepi ka menta saran ka panasehat kerajaan. Tapi angger we teu aya hasilna. Sateacana sang Raja Swarnalaya mutuskeun pikeun tatapa di goa. Saenggeus babaraha milana akhirna raja meunang hiji wangsit ku izin ti kawasa sanggeus babaraha bulan. Permeswari teh hamil jeung ngalahirkeun putri anu gumeulis kacida nu dibere ngaran Nyi Ajeng Gilang Rukmi atawa sok disebut oge Putri Ayu Kencana Ungu. Ku saking nyaahna ka putrina sagala kahoyong diturut